Assalamualaikum. Sampurasun solih-solihah sareng ayah bunda anu senantiasa mendampingi putra-putrina belajar di bumi. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Solih-solihah masih emut teu pengajaran sebelumna. Nya, sebelumna urang sadaya tos diajar ngeunaan pangalaman pikaresepeun, kecap rundayan, kecap lemes, sareng nulis kalimah. Dinten ayeuna ibu bade ngarangkum pangajaran anu tos dijelaskeun sabelumna. Pengalaman pikaresepeun nyaeta pengalaman yang menyenangkan. Artina kegiatan anu menyenangkan anu pernah kuhidup dilakukeun. Contoh pengalaman pikaresepeun ngaliwat di bumi Aki. Pare sakola abdi nganjang ka bumi Aki. Pun Aki teh jenenganana Aki Iha. Abdi diajak nguseup ku Aki. Meunang lauk gede pisan. Laukna dibeuleum ku Nini. Aya oge contoh anu lainna seperti ameng ka kebon binatang, menang hadiah lomba makan kerupuk, jeung sajabina. Selanjutna nyaeta kecap rundayan atau rarangken. Salah sahiji rarangken nyaeta aya rarangken hareup. Contona rarangken nasal. Rarangken nasal nyaeta rarangken anu ngarobah atau nambah sora bagian hareup ku sora nasal. Bisa ngarobah jadi em, en, eny, eng, sareng nga. Contona kata baca robah sora jadi huruf M nyaeta maca. Contoh kalimatna Husen keur maca buku. Kata tulis robah sora jadi en nulis. Contoh kalimatna Rizky keur nulis surat. Salanjutna kecap lemes. Kecap lemes nyaeta kecap hormat. Artinya kata yang bagus untuk digunakan. Contoh kalimatna kuring dahar beuleum lauk. Kecap lemesna abdi tuang beuleum lauk. Anu terakhir tentang nulis kalimah. Nulis kalimah anu bener huruf gedena nyaeta hiji. Huruf di awal kalimah, nu kadua ngaran tempat, anu katilu ngaran jalmi. Contona Aki Iha linggihna di Tasikmalaya. Huruf anu gedena nyaeta Aki karena di awal kalimat. Anu kadua Iha ngaran jalmi. Anu katilu Tasikmalaya ngaran tempat. Pangajaran parantos rengse. Hayu urang sasarengan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran anu tadi ku ibu dijelaskeun eta mangrupa rangkuman tina materi pangajaran 2 pangalaman pikaresepeun. Rangkuman pangajaran 2 dipelajari di buminya kusabab minggu payun arurang bade ulangan harian. Kanggo tugas dinten ayeuna kerjakeun di buku paket halaman 22.
hasil tugasna dikirim ke Google Form-nya. Hatur nuhun solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.